Kan ka deui. Jauh aja lo matanya. Punten na. Mohon enggak. Punten. Balik bisa naon? Meter balik ke semua ya. Mama tak ya? Kemana? Jemput. Kausan mah. Nah, ngan obet, Pak. Tadi naon ka itu lagi ya? Cuma pergi. Pas si obet teh jam ka mana? Teuing nya tahu kabar bos si obet teh. Duk lah di naon. Aya urusan naon mah si obet? Terus lagi utang enggak? Utang naon teh? Ya, ayeuna ngambut 40 juta. Enam keur eueuh mana euy, di ka mana? Ya, tuanya enggak. Oke kan deui we. Ya. Si obet teh eta. Oh, kamari silakan tadi. Itu isi acan. Itu pentannya kemana? Jalan pentan. Mana tuh? Siap, oke. Ayo Sebagai paker urang. sok kuduan. Anjing, gayana. Keamanan. Bayar keamanan. Nuhun bos. Nuhun. Markas bos ah. Ayo. Bos, dibantos ya. Bukan mah di ACC engkos. Markas ah. Orang kali itu ke markas. Liur Kawana morosot jeung bawa. Gelah teh, gelahnya. Kurangan atuh. Udah anjing kan. mantap ya. Buru dari mana? Bos, abang itu bos. Apaan itu? Oh iya mah. Ya benar bos, kurangnya anu naong bos. Oh, mani anak ieu bos, nu kadieu. Iya pusna. Abang kata da orang makan tuh abang kan tuh. Iwa kudu balas dendam bos kurak naga bonar jika nama. Benar ya Aing mah kudu punya mah. Bukan naga teh lah, orang punya. Urang enggak Bener kudu diserang deui. Tengrang euy. lah ribut bos. Yang ribut orang culikan deui we cia kamari. Terus bos. Ah, terame kabeh wong babat lah. Aing jeung ketuana euy. Kudu nyanggulah saha Ketua anak kumaha nya? Ilmunanya. Siga naga beungeutna eta buat naga teh. Cucukan juga nama. Eta beungeut teh siga naga teh bos kanu. Baheula pernah panggil di urang. Ah, urang apa? Si Aduk juga nama. Urang main rapi we pokona mah kieu. Siap tuh mana? Si
Siap. Bagus ya deh. Ku dewe kalau orang buat cip anak wah. Culikan we biasa culik lah. Kurang ketek mau teh bos. Ayeuna sok erek diserahkeun apa diculikan? Mending diculikan bos. Culikan. Lawan gitu. lawan di sama. Apa markasnya di mana? Jadi tanya orang selidiki eta apa? Salah gampang. Orang selidiki urang lah. Heueuh, ke on balik ka hareup balik kontrol. tuturkeun we nya. Bukan ya, tujuan nongkrong di dia menang randa tuh. Malam randana anak gua. Mbak yang tuh mengenah. Kan gua oke. Aya ge Rani, Bos. Maharan. Randa ini. Wah, ulah atuh anjing nu kitu mah. Mau main gue lah. Sira eta. Lihat gitu Mas. Ulah nu kitu atuh. Bos. Anjing, sabet. Tang dicabak. Ah, babaturan maneh teh mah ieu Anyar orang meuli. Aduh, aing mah lecet. Ngomong-ngomong aya nu nginjem duit 40 juta. Ah, cek saha? Kemari aya nu ka urang tah Nabi. Saha itu? Obet ngaranna teh maneh berarti gaul deui. Nabi mah. Itu eueuh. Mau mah aing rek ginjel. Nya atuh lain. Yo sabar teh nya mawah ieu. Anjing baganya Urang usaha kan. jam cing aturan ginjel. Ah, entong tong ieu pengen ngarekan lah urang. Sanggup ingat urang sih ngarekan. Ah, sih kan bisa wae. Ah, atuh bae rek pinjam mah. Aing nginjem. Awas jamun lecet ku aing ngejakeun ka nu. Anjing gagak kieu jok. Gitu. Nah, motor teh wis lahan kumaha aing mah. Atuh da matan ayeuna mah are wes lahan. Cing atuh pangahurungkeun kumaha ieu pangahurungkeun. Gagak kieu. Gitu. Lu atuh dorong aing bisa mah sana. Iya nih cak gigina. Dikurangnya Aing tuh sok, bisa. sok, aing sok. Tuh bisa. Parem deui. Urang kudu cari tah. Dorong teh. Lah. Balik. Kita cicik balik atuh. Iya. Ah, aing mah bisa ah. Bis kurang bonceng lah. Lain ora, mana aing bisa. Awas main boceng. Kumaha? Gigil, udah digigil. Ini zaman sebarai motor? Anyar. Aing boceng. Kemana ini juga? Ya urang sorangan ini yeuh. Aing mantan. Aing mah obet banget ya kan. Naon bos? Ya gitu teu biasa naik motor alus teh. Mundur. Betul bos. Urang tuh jengke. Zaman sakeun. Mana Kayak dah di- nuju kasih itu jing sobat ya. Murah tuh. Hitungan idenya. Ah, step lagi kulengan kene. Ngerakeun bet bawa bos gitu mah bet. Udah berangkat. Aing yang nyobaan tadi itu baru wae. Gas.